Kunahan maneh tong lompatan kitu menih haheho. Cik aya naon caritakeun ka emak. Panentong teh boga babaturan. Tah manehna boga hutang ka Otong. Kamari pas ka Otong ditagih manehna kabur. Tah bieu pas manehna mayar hutang, ka Otong dibales. Nah dibales kumaha? Otong nu kabur. Papa berangkat heula dinas. Sarapan heula tuh. Sarapan papa mah ieu we. Mah. Ayo mah. Bisa-bisanya si papa. Apa sih akhirnya terus euy? Aya nu tinggalin mah. Makan siang heula atuh, Pak. Makan siang mah cukup we ieu. Ayo mah. Iya. Ari mama keur naon? Penting-penting ngadeukeun Magicom. Iya, papa sekarang ngerti. Kan mama teh keur ngahadeutkeun makan malam papa. Iya mah. Mumpung libur ya nya bah. Hayang nyobian posisi enggal. Hayu siap. Pokona mah marek posisi kuku mah we. Abah mah siap. Yakin eta teh bah? Yakin atuh. Hayang nyobian calik di nu kursi bari nonton TV. Wah, terus abah kumaha tah? Abah mah nyeuseuh gegero ngasumurang kali jeung ngepel cekep sakitu. Mah, ayo baru udah kamarana, imah biasa sarap ieu. Kan libur papa, termondok di Pinina. Oh, syukur hari kitu mah. Lain mah. Papa teh hayang pisan boga budak teh anu soleh, bager, bener, pinter gitu tah. Bener teh papa. Naon? Aya anak tetangga anyar. Heeh. Terus pinter bahasa Arab. Umur seberapa tahun? 6 tahun. Wah, hebat eta budak. Nya pindahan ti mana gitu mah? Di Arab, papa. Sok rek nanya naon. Pan namun tukang baso dagang baso, tukang cilok dagang cilok, tukang tahu bulat dagang tahu bulat. Tah, ai tukang selingkuh dagang naon? Asal mana mah Otong nanya teh ke kolot begog. Mak, abah teh frustasi. Frustasi kunaon ari abah? Heueuh nah hanya mak, ieu buuk nu luhur gancang ngurudul dibanding buuk anu handap. Sing
sabar we nya bah. Da cek dokter ge nu luhur mah eta teh pusat pikiran. Terus aya nu handap? Pusat hiburan, bah. Bah, kumaha ari Abah? Ongko make totopong, tapi di talian kitu juga helm. Ma, ieu mah lain tali, tapi godeg. Nya bah, soalna mah leueuh heula atuh kopina bilih ka Bujang Tiis. Nah, mak, kopi itu bisa pahit kieu. Pahit kumaha ya Abah, da sesuai takaran. Kopina 2 sendok, gulana ge 2 sendok. Nah, nya pakai bisa kieu nya pahit. Salah nginum meureun Abah mah. Salah nginum kumaha ieu mah? Nya nu diinum ku Abah teh leuncik kopi. Naon atuh? Beban hirup. Kunaon ceurik? Mama teh ngimpi. Pasti ya mah. Ngimpi buruk deui nya. Teu, mama Ngimpi naon mah teh? Mama teh ngimpi diculik ku laki nu kaset beunghar bager deui. Ah, pira oge ngimpi atuh. Justru eta, Pak. Justru eta karena ngimpi. Coba mun kanyataan. Haredang. Vanes. Aduh, mah. Tingali topi keluaran anyar menihara deki warnana meninya racas. Aduh, hayang papa mah. Eta ge di topi papa. Siga bandar domba. Ih, ari mama daripada papa make topi boboko, udah cepat tuh tadi sangkana teu jelema teh cenah bener sangu gitu. Si papa mah. Beudeui wae. Mama ngoconan wae papa. Papa, Naon? baheula lamanya papa ka mamah teh keur zaman bobogohan mah mending mes-mes mere hadiah, mes-mes mere hadiah. Ari ayeuna geus kawin, boro-boro ka mama mere hadiah. Nah, ri mama. Mama pernah teu ningali tukang nguseup mere upan ka lauk anu geus beunang? Teu pernah, Pan. Mama disadokeun jeung lauk. Action. Abah, Iya mah. beubeuh ya nya bah. Mang hoyong nyobain posisi Abah. Ayo lah. Pokoknya mah abah mah rek posisi kumaha siap wae lah. Mak hayang kumaha. Anjir jadi itu konsen gimana. Ayo. Orang mana gitu mah? Orang Arab. Di seblak. Action. Mah, Ya tah, papa berangkat heula dinas. sarapan naon? Sarapan naon? Sarapan heula. Gimana tuh? Tino.